وسلم أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال أيضا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Segala puji dan syukur hanya milik Allah. Segala puji, semua puji yang empat, puji qadim ala qadim, puji qadim ala hadis, puji hadis ala qadim, puji hadis ala hadis kululillah. Semua puji itu hanya milik Allah. Manusia tidak memiliki puji. Apabila puji tersebut kita merasa memiliki, mau dipuji sama orang lain, senang dipuji sama orang lain, itu sama dengan merampas haknya Allah, sama dengan takabur. Itu selendangnya Allah. Coba-coba memakai selendangnya Allah, merasa kita takabur, merasa paling pintar, merasa paling bisa, merasa paling kaya, merasa paling berpengaruh, merasa paling berperan, merasa itu selendang Allah. Itu tidak boleh. Punya aja sedikit rasa sombong itu tidak pantas untuk di surga. Yang pantas orang seperti itu di neraka. Naudzubillah. Makanya segala puji bagi Allah. Lalu bagaimana apabila ada seseorang yang dipuji oleh makhluk, oleh orang lain? Para ahli tauhid, ahli akidah menjelaskan, karena segala puji hanya milik Allah. Apabila kita dipuji sama orang lain, lalu segeralah kita mengucapkan alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Nah, kembalikan lagi kepada Allah, karena yang memiliki puji itu hanya Allah. Yang kedua, yang memiliki puji itu Haji Akbar di komplek, karena istrinya puji. Baru tahu ya? Oh, udah tahu. Antum tasaruri. Jadi segala puji itu hanya milik kalian. Tong hoyong kapujinya, wah anu panggatolna ngaji, wah anu panggedeuna sodako, wah anu panggedena sapi, wah anu panglobana doma, wah anu panglobana mobil, wah anu panggetolna ka masjid. Dan jangan merasa ya. Hartos Bu. Nah, lanjutkan. Jadi segala puji itu hanya milik Allah. Apabila kita dipuji sama makhluk hidup, sama sesama, sama saudara, lalu buru-buru cepat kita kembalikan kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Jangan merasa, langsung kita sadar segala puji hanya milik Allah. Sholawat beserta salam selamanya kita limpah curahkan ke baginda alam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan, membawa, mendidik, membina, mengabarkan kepada kita semuanya ya ilmu tauhid, ilmu syariat, yang dengan hal tersebut wajib kita ikuti, karena cekolot mah supaya mulih ka jati, pulang ke asal, supaya kita kembali lagi ke habitat kita yang sebenarnya. Karena kehidupan kita bukan di dunia. Di dunia ini kata orang Jawa itu cuma mampir ngombe. Apa ngombe niku Bu? Minum. Cuma mampir minum saja. Nah asalilana nginum turun-turun. Pripun? Lek ngombe terus. Ngarti orang Sunda ngalarti. Mampir ngombe tok Bu. Cuma mampir minum saja. Ya, sebentar, kalau mampir itu sebentar. Jadi ini alien itu sebenarnya kita, bukan penghuni bumi. Makanya kade bisi kajongjonan di alam dunia, tepikeun ka poho, sampai kita lupa tempat kita pulang.
Itu Bu. Makanya bahasa orang tua dulu sering mengingatkan mulih kajati mulang kade kudu ingat karena purwa tak itu cekolot. Itu tuh untuk mengingatkan kita seandainya kita lupa jalan pulang kita yang sebenarnya. Nah ini yang sulit untuk kembali di saat kesadaran kita masih nempel tentang urusan duniawi, lalu usia sudah beres, wayahna di saat maut molotot panona itu makana bakal aya anu ningali. Nah saya tambah geus maot tapi cenekul keneh hareupeun pantok tah nu kitu teh inget aya haliah dunya loba keneh emas bingung eta pas mau teh emas loba keneh ditinggali ku salakina keur diitung ulah ilik aya nu geulis dipake emas kau terido nu mau teh udang deui cenekul hareupeun jandela teh melongan eta emas tah makana ye si anu ngumpul-ngumpul emas buru-buru jual daripada dipake mas kawin salaki. Oh, tuh ditutupan diasupkeun deui emasna teh. Makana ieu kasalaki lamun pamajikan resep meuli anu, meuli gelang, meuli cincin, meuli kongkorong, meuli gege, kan bae seuri we salaki mah. Ya. Senyum biarin. Nah, geletuk teh maot istrina duluan. Alhamdulillah cek salakina keur mas kawin teu kudu neangan. Ieu pamajikan geus ngumpulkeun mere modal. Sok sia eta rek dikumpul-kumpul arek dijual pake umroh. Aduh, sia ta sok tuh sadeuri mamah oge seunanya. Nah, anu kadua ya sia sok ieu sesama ngaji pasti asilih tunjuk kumpul-kumpul emas. Ya pamajikan haji nana ya. Oke seunah nah gitu. Keur mah emas dikumpul-kumpul keletuk teh heula. Surat rumah atas nama siapa? Hah? Ini mah bohong. Atas nama rumah, atas nama siapa? Serius ya atas nama suami? Cilaka. Nya emas eta. Nya iman milik suami kumaha ya? Eueuh pulungan ya hiji-hiji. Arek kumaha? Hade nama atas nama istri setuju? Coba nu henteu setuju saha? Motor atas nama saha? Alah, cilaka deh. Mobil atas nama suami. Astagfirullahaladzim. Kebon atas nama jadi lamun misalkan papisah teh kumaha ieu teh kabehanana atas nama suami moal bisa menta. Jadi suami itu kalau semuanya atas nama suami yang beruntung alhamdulillah. Nah, yang celaka itu apabila motor, mobil, rumah, kebun, sawah semuanya atas nama istri. Itu untung atau tidak? Angkat tangan yang untung. Yang kumaha dengar racun. Ya. Suami teh beli mobil sok atas nama mama. Beli motor NMAX PCX atas nama mama we. Atas nama istri, rumah, kebun, sawah. Mau punya suami yang seperti itu? Tidak repeh. Jika nu baringung. Jujur atuh, cung. Kalau yang mengidamkan suami yang seperti itu, beli properti apapun atas nama istri, cung. Nah, hiji, dua, tilu, opat. Nah, anu bingung angkat tangan. Aduh, aing. Ieu teh kumaha? Yang tidak setuju atas nama istri, cung angkat tangan. Ieu anu teu ngarana cung ieu ka mana?
Jara raim ieu mah. Biasa nama ada hoyong motor, mobil, semuanya atas nama istri. Pangatoh-atoh eta teh. Itulah ya suami idaman istri itu seperti itu atas nama istri. Ya, ngan kade di dunia atau semuanya atas nama istri. Pas engke di akhirat, pas maut salaki nu atoh. Pas dihisab kan semuanya harta, jangankan motor, mobil, rumah, kebun, sawah, apapun, cacak-cacak bedog hiji itu akan menjadi hisaban, akan dipinta pertanggungjawaban. Ka bedog-bedog 40 poe 40 penting. Bu, dengar ya, kalian tinggal semuanya. Ka bedog-bedog atawa kampak 40 poe 40 penting can beres eta malaikat nanya bedog we nanya kampak di mana, meulina di mana, rezeki dan di mana. 40 poe 40 penting can beres. Kampak eta teh pada tinggal suluh. Komo motor dipakai ngaji henteu, komo mobil dipakai ngaji henteu, dipakai ibadah henteu, atau hanya keperluan pribadi saja. Berat ka kampak-kampak wae anu harga murah 40 poe 40 penting komo makana salaki atau wah merdeka. Moal ditanya urusan rumah, moal ditanya urusan motor, moal ditanya urusan mobil, moal ditanya urusan sawah, kusabab atas nama pamaji Gusti tanya we ka pamajikan abi. Sok si anu ngacung tadi. Nasrasari Rahmah Paudia. Join jeung ieu pamajikan Haji Nana ya. Kumaha ieu rarepeh geus ieu. Arek atas nama istri, atas nama suami. Tetap atas nama istri. Sok buru modalan lah balik namakeun kabeh ridho urang. Keraning motor butut. Madrasah taekeun kop. Terus lanjutkan Bu. Gini aja nih. Ke inti permasalahannya sekarang Mas. Serius dulu punya? Serius. Salat, zakat, puasa, terus naon deui? Bunga haji anu kalima naon? Hiji syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 bunga haji. Amal ibadah anu bakal diterima ku Allah. Nah eta mah ibadah mahdoh hubungan dengan Allah atau ibadah goer mahdoh. Tos teh kayak ngobrol wae mama ako. Tos ngobrol wae. Engke di luar ngobrol banyak. Tos sakedap heula. Ye. Ibadah hubungan langsung sareng Allah, puasa, sholat, termasuk ibadah haji, ya, syahadat dan pokoknya hubungan langsung dengan Allah disebut hablum minallah. Kalau hubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas, sedekah, zakat, apalagi nya nengok yang sakit, apalagi pokoknya mah yang hubungan dengan sesama manusia, hampura. Kedua-duanya akan menjadi amal ibadah yang diterima apabila ikhlas. Apa artinya ikhlas? Apalagi ikhlas tina kholas. Apalagi ikhlas kholas kholis bersih begitunya suci olah gitu lah. Dalam artian yang tadi betul tidak berharap sesuatu apapun, arek dipahalaan, arek itu tidak jadi masalah. Nah intinya begini, beranalogi, kita beranalogi. Ibu
ibu sama saya dihidangkan atau disuguhi, diberi makanan daging ayam atau daging bebek atau daging sapi atau daging kambing, apapun yang ibu nikmatin, tapi di daging tersebut ternyata masih kene aya anunya celek tai hayam, tai muning, tai gajah, cik ditarima moal. Naon sababna? Bakakak hayam, wah enak, ayam kampung menis seger, pakai sambal naon? Pokoknya mah nikmat pisan. Parentel tai ayam. Cik ditarima moal. Dimakan moal. Naon sababna? Karena aya kudu nama tai ayam nama naon? Dibuang kan? Pertanyaan saya, kalau ada tai sapi di tengah jalan, lagi berjalan sama suami, mau dibagi? Enggak. Mau dibagi enggak? So, sama suami lagi jalan, cek suami teh, bagi dua sana. Setengah ewang. Mau enggak? Sing tarik, mau enggak? Mani hawak mau dibagi ke suami, hayang dicopot kabeh. Astagfirullahaladzim. Eta katai-tai mau dibagi, arek dicopot kabeh sana. Enggak. Cirian kurangnya istrina Mas Toyo, istrina Haji Nana. Ayam mangin tai muning di jalan mau dibagi dua enggak, sana. Dicopot kabeh sorangan. Aduh katai-tai muning mane hawak kabeh hayang dicopot. Komo motor kok mobil jeung ieu mah. Aduh aing mah. Terus lanjutkan. Termeso namanya. Ya Bu, di suguhan makanan enak, ternyata ada hal yang ibu tidak suka di makanan tersebut. Mau diterima atau ditolak? Terus we. Serius saya tanya ke mama aku. Hobina spaghetti atau McD? Baik iklan hogenya. Ya, dina hidangan teh ditancepkeun foto mantana si Pak Ako, narima moal jujur. Tulisan di dinya teh my babe, my love, I need you, I miss you. Ditarima moal. Geuning eta jujur. Karena ada yang tidak disukai. Maksudnya begini, Allah kayak gitu. Ibadah mahdoh anu langsung hubungan jeung Allah atau hablum minanas tetep ku Allah moal ditarima. Lamun masih keneh aya dina amalia eta najis tadi yang tidak disukai ku Allah. Contona maka ngobrol cicing mako. Dan ini majeli daripada balik unggal ngaji tetep tenempel-nempel, ayeuna mah nu ngobrol culak-ciluk disebut ngaran salakina. Tuh, Haji Mul aya istrina. Pak Deni aya. Apal Teh Nas. Iya ya Mama Adit apalna kan. Tos. Jadi ibadah Bu kade bisi capek gawe teu kapake hanas tarang hideung, hanas ka masjid pulang nganting, hanas sedekah, hanas sedekah, hanas umroh nya bolak-balik. Ibu awan cicing tong ngobrol jeung si ibu naon teh Darto. So, ayeuna mah meh fokus ye. Ya. Bisi capek gawe teu kapake. Hanas puluhan juta bahkan ratusan juta ini terjadi amal ibadah. Kusabab mawa anu najis atau perkara anu teu dipikara sepu Allah. Tah anu ditarima ku Allah mah anu ikhlas teh model kieu. Guru saya mengibaratkan seperti ini Bu, menganalogikan. Kincir belecet. Kalau orang Jawa dulu suka ke sungai, suka ke solokan, tahu solokan? Parit
yang ada airnya atau ke pematang sawah, ke Galungan? Unggal subuh ke Cimogo wong korocot. Naon eta ngaranna? Jawab atuh Bu. Oh, pegawai tenas itu patut baheula. Heeh. Korocot. Jujur. Udah korocot tenas di korehan deui teh. Atau leas we cul tadi dia punya kan. Nah, guru saya menganalogikan seperti ikhlas itu seperti itu. Telah berbuat sesuatu tidak pernah memikirkan paduli teh teu ngerek menang pahala, paduli teh teuing teu dipahalaan, paduli teh teuing gak jadi masalah, gak ada urusan mau diakui atau tidak ke masyarakat, mau dihargai atau tidak sama masyarakat, mau disebutkan atau tidak ke pengurus, tidak jadi urusan, biarkan. Nah, ikhlas itu seperti itu. Yang lebih dalam lagi supaya terjadi dan muncul rasa ikhlas, gini, punya duit syariatna dari apa Bu? Kerja ya? Oke. Kerja. Di saat menuju perjalanan melewati pakai motor atau tidak? Atau pakai mobil? Cik motor menang nyeun saha? Nya alon nyeun motor. Tan ngalamun teh Mas Tri. Ya urang jelekong kalau bisa nyeun motor. Entok wasa langsung kena hakikat atuh urang syariat heula. Anu nyeun motor saha? Manusia. Anu nyeun mobil. Kakara anu nyiptakeun jalan saha? Allah deui aya. Tah kakara ari eta tah jalan. Numpang di atas tanah. Saha nu nyeun taneuh? Eta bapak suami ibu berangkat ke kantor, bernapas atau nabi nahan tak napas? Makanya mengediru saja jalan. Bernapas tidak? Cik yang menyiapkan oksigen saha? Yang menciptakan alam semesta saha? Lalu saya tanya, mana hasil bapak sendiri? Mana hasil perbuatan dan ciptaan kita sendiri mana? Ada tidak? Semua pasti ada keterlibatan manusia sesama, behdituna Allah. Lalu mana menciptakan orang? Termasuk di saat mere rezeki, banyak keterlibatan ribuan mungkin manusia sehingga bisa mendatangkan uang. Uang diciptakan anak usaha. Ayat nyebut Allah deui. Manusia. Lalu mana menangnya orang? Diantarkeun anak tetap ke manusia, diedarkan tetap ke manusia. Semuanya lalu mana? Nah, akhirnya di saat muncul tafakur ke situ, atuh ternyata banyak dari hasil kerja sistem manusia behdituna Allah Subhanahu wa taala. Tah akhirnya tidak diakui. Oh, geni, ieu teh da lain menang uing sorangan. Banyak yang terlibat atas hasil ini. Nah, di saat diakui tah sedekah aing, itu yang Allah tidak suka. Kahartos Bu. Contohnya punya imah gede, punya imah agreg, punya mobil mewah. Nah, kita tapakur lagi. Rumah bahanna tina naon? Aya batu. Saha nu nyiptakeun batu? Saha nu nyiptakeun geusik? Saha nu nyiptakeun cai? Eta imah cicing jeung nanyeur dina taneuh. Taneuh eta meunang nyeun saha? Sok eta anu nampalkeun tembok saha? Allah deui. Aduh. Padaman anu kitu mah anu gararawe. Lalu mana keterlibatan kita? Lagu sekonyong-konyong tah imah saya. Teu sadar. Nanyeur di dina bumi, taneuh, geusik, batu, cai, besi, kabehanana unsur kabehanana Allah yang menciptakan. Lalu tiba-tiba mau diakui, tuh imah saya. Sombong nu kitu teh. Tak dalam amal ibadah pun
bisa salat kadeng tong di aku Gusti nuhun abdi tos direjekian tiasa salat kahartos tong di aku menang sorangan eta salat bisa sodakoh tong di aku Gusti nuhun abdi tos direjekian bisa sodakoh Gusti nuhun abdi tos direjekian tiasa kurban tong di aku tah kurban aing tah sapi aing tah duit aing tah daging aing tong pernah teu ibu ngangon sapi pernah teu nuntun sapi tong babar nuntun sapi mencit sapi daek teu lalu di aku makanya penting kita tafakur dalam hal tersebut kahartos terakhir sebagai penutup karena kita berumah tangga berumah tangga ini penting untuk dibahas sebagai penutup saja pernah teu ngomehan salaki jujur jawab saya tak nyebut pernah waktu sakit pernah nyusuan salaki astagfirullahaladzim ieu teh aya nu repeh aya nu senyum-senyum aya nu calawak teh nas cik anu katiluna jawab yang bener ya jujur ibu Atep Mama Adit eta teh jeung ngabahas nyusuan salaki astagfirullahaladzim nu katilu pertanyaanna jawab dengan jujur pernah teu ngai salaki saya itu nu baju hideung gitu sok pura-pura pernah ngakon salaki pernah ngabiayaan sekolah salaki pernah ngabiayaan kuliah salaki pernah nganter sekolah salaki nah loba henteu na teh saha anu nganter sekolah salaki baheula saha anu ngabiayaan sekolah salaki baheula orang tuana sok lamun ku abi ditataan kabeh bakal banyak peran orang tuanya makanya meskipun mertua tetap dalam hukum fikih itu adalah orang tua kita sama mencintai orang tua kita dengan mertua itu sama sepakat makan apa majikan mah tinggal raosna sepakat terus kumasana suami ge sarua teu milu ngomehan teu milu ngahuapan teu milu ngabeuweungnya temilu baheula tiba-tiba gede we geus geulis sepakat Bu nah disebut geulis teh meni kontra repeh teh disebut alhamdulillah tiba-tiba ngeunah tah makana perlu pengertian saling mengerti silih hargaan nobody perfect naon hartina rahmah hojah nah yang sempurna naon rokok itu udah jualan rokok apal Mas Maryani salakina tah apal gini rokok bere udud betul yang paling dan maha sempurna itu Allah sana nyebut rokok keneh eta astagfirullahaladzim tahartos Bu jadi tidak ada makhluk yang sempurna termasuk suami, termasuk istri. Jangan pernah mengharap yang sempurna karena kita pun tidak sempurna. Gitu. Dalam kesempurnaan apa? Ya, yang diharapkan seseorang itu dari 1 sampai 10 atau 1 sampai 9. Pasti nomor 8 eueuh, nomor 8 eueuh. Aya teh dinu batur kekeangan salam dunia tidak akan pernah menemukan yang sempurna angka 1 sampai dengan angka 9 atau angka 10. Akhirnya sempurna itu saling melengkapi. Tah itu di saat aya salah tong diamakankeun bae hampura. Da urang oge sabenerna mah boga salah. Kahartos. Kitu tah ayeuna mah
karena udah dibahas ini, ternyata ketemu suami tecetan dengan perempuan lain rek ngamak moal. Tuh, geus dibahas. Capek aing ngaji teh. Arek ngamak moal cenah. Aing kapanggih kitu arek nyarekan moal arek. Ya, keun teu naon. Termasuk istri. Komo beuki kolot mah anak beuki ngalobaan, lain beuki sampurna, kalakah beuki rajit. Betul Bu? Kitu makana beuki kolot entong beuki balaga. Wah, kasalah kitu teh. Caraikeun aing, caraikeun aing, caraikeun aing. Tetep moal mangihan pemuda. Soteh lamun 17 tahun rana. Iya nu geus 40 50 tahun. Sok kabagian naon? Geus maning keneh keureup. Keluar heula tong di masjid. Ya. Keun da moal salilana edan. Moal salilana edan jelema mah pasti bakal aya sadarna. Kahartos termasuk salah naon eta jeung suraseri Mas Maryadi naon aya cageurna aya bosenna keun bae tong loba dicari nya. Kitu hoyong salaki setia rarepe ieu hoyong salaki seueur hartos hoyong salaki bageut hoyong salaki nyaan. Lamun hayang kitu da sesuai eta mah dina nasna dina Al-Qur'an da pasangan mah kumaha urang masing-masing. Sepakat? Lamun urang bageut nyaahan rehat salaki mah kitu. Jadi di diri kita sendiri sebetulnya. Apabila saya menemukan istri macam ini, hayung saya anak atuh da baik. Cek dalil tadi, insya Allah. Wadawah nu muji atuh aku jiwe ku sorangan. Alhamdulillah. Naon Rahman suraseri ini dia. Nah, apabila suami ibu kok kenapa sering keluyuran? Kenapa sering di sana, sering ke sana? Sering. Berarti siapa pamajikanana? Lubar ngariung di imah batur ngotram jeung ngotram pagawean. Ayor jeung batur. Aya nu kitu aya. Wah, ada apal RT ieu sarua keneh ngan beda tempat. Tos wios. Nah, makana lah entong dianggap serius ke rumah tangga mah nya dalam artian kalau ada masalah enjoy saja. Paling ge sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari ge akur deui biasana mah ngentong leuwih di 3 poe. Bisa jadi dosa. Tah hartos Bu, ngan barokahna pasea biasana mah osok naon deui. Pangheulana tarik jeung seuri. Iya, cenah sata nu nyebutkeun iya, ibu bae. Cekolot masa namun geus pasea teh sok jadi leuwih ngeunah cenah sono leuwih hate cenah geolanana heuh. Ulah direkam sia. Kurang upload jangan lupa like dan subrek ya. Sudah tahu channel YouTube-nya? Naon? Tuh, wah sudah tapi teu apa. Oh, ada Merdeka TV dengan Ustaz Akew. Jangan lupa like dan subscribe. Katik ayat 3. Oh, apa? Tan apal Haji Mul apaleun. Kada aya wifi. Nah, tos. Tak itu untuk sementara saya simpulkan Bu ya.
ibadah yang diterima itu harus bersih, harus suci, harus ikhlas. Allah itu tidak suka apabila dari amal perbuatan itu diakui sama kita. Oh, sholat menang aing, sedekah menang aing, ieu menang aing, ieu menang aing. Oh, da aing gawe atuh, da teu usaha mah moal bisa kieu. Tadi aku nu karena itu Allah teresep tanu kitu teh moal diakui. Yang diakui dan diterima oleh Allah mah yang ikhlas kumaha teu diaku menang urang. Salat Gusti lain menang abdi, ieu taufik jeung hidayah abdi bisa disolatkeun. Gusti abdi bisa sedekah, Gusti disalametkeun ditulungan abdi bisa sedekah. Gusti abdi bisa ngabangun bumi sanes abdi sabenerna mah Gusti ngarizkian abdi sehingga abdi kenging taufik jeung hidayah ingin inayah ingin berkah sehingga abdi punya bumi, punya rumah, punya motor, punya mobil, punya tanya. Tak kembalikan ke Allah, ku Rahman Allah. Tong diaku urang. Tah semua amal ibadah teh kudu dikitukeun. Ieu mah Gusti we nulungan ka abdi nya ka abdi tah kitu. Nu dikitu disebut tah kitu. Kahartos Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan atuh ieu sing aya manfaat sareng berkahna ya, tur berkah tina riungan ieu ngaberkahkeun kana padamelan suami nya, disehatkeun, dipanjang umurkeun nya, terus atuh murang kalih soleh sareng soleha, amin. Oke, lingkunganana berkah, ziyadatul khair ari berkah teh kusabab tentremna rumah tangga termasuk kurang tinggal di satu wilayah apabila wilayahnya mendukung. Cik lamun wilayahna resepna tawuran betah moal di lingkungan itu. Tamakana penting urang teh ngadoakeun wilayah teh termasuk doakeun negara moal tentrem aman jeung berkah wilayah ieu lamun nagarana perang. Makana negara oge doakeun. Itu yang mudah-mudahan atuh ieu wilayah ieu bangsa jeung negara diamankeun diberkahkeun. Pamimpin sing dimuncul-munculkeun di setiap wilayah dari mulai RT sampai ke presiden teh seperti presidena saha gubernur Jawa Barat teh naon hartina lain Dedi Mas Truli sarua eta oge KDM nya tos mudah-mudahan ala hadhihi niyah wa qulinatul sholihah al-fatihah. Sholawat heulanya mudah-mudahan ulang ngalap barokah. Allahumma sholli wa sallim wa barik sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala
الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على الروح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسد اللسان والقبر في القبور وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تجينا بها ودفعنا من البلاء المبرم إنك على كل شيء قدير صلاة تجينا بها وتبلغنا بها حجاب بيتك الحرام وزيارة القبر على نبيك العظام بالمدينة المنورة بالعافية واللطف والسلامة وبلوغ المرام وارزقنا يا الله معاشية الدائمة والعافية التامة والبركة كاملة حتى حجا مبرورا وعمرة مبرورا وشيئا مشكورا وذنبا مغفورا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون